beki peting jemplang jempling kieu aduh narawang anu jauh ti angang jempling pisan rajeun di baturan kucing tega teh teuing geus hampir erek satahun ya leuwih malahan mah nah teh inget kitu ka urang ya urang teh keukeuh hate mah ceuk barudak ngora mah teu bisa move on nya kitu teh akeun kersakeun nasib keur naonnya eta lela di Arabna piraku cokolot baheula teh ama geuningan kudu digerowokeun dina seeng lela Pada ke mana tuh? iya oh iya ya ayo enggak Pada cakat api oge. oh nuhun pisan teh jadi asa gegeumeueun kieu naonnya nu pada dicarioskeun ya ada di samping bidadari mah aduh teh jadi lela si emas juga teh saha maneh mah sok dia ayo mas ayo iya ngobrol ya mas aduh Bun, kunaon dan lela wae sampai saya disangka lela. Sigana siga tindu beratnya. wah bener mas bener urang teh rindu berat bisaan idinya ngaramalna apa kasih lela mas Apal mang? bener mas lamun cuk barudak ngora ayeuna mah urang teu bisa move on urang oge sarua teu bisa move on inget wae kasih lela Tong disambat-sambat wae. Mun 3 kali disambat teh datang, teang atuh. teang emangna deket jauh di Arab emang bisa kulempang Oh, di Arab. bener di Arab emang kudu lempang gitu wae urang ke Arab Geus Mang Bun, tong baper, mendingan urang ngopi. ngopi bener Bener. ayo lah Ayo, Ayo, tos Dita. heula tuh. ayo siap Yuk. ditunggu lah sok tungguan ya Nya, yuk mas datang deh wae eta meulina di mana geus ulah mikiran beli. Penting urang ngopi ngalah hirup Nah. orang tepoekeun gitu. amin nuhun mas pasti da kurbab kestaraan ya nama kok mau ditambah kopi beuki caang we meureun Mang Bun, hah urang nek nanya menang teu. naon rek nanya naon Iya, urang kan geus 20 tahun di Bandung. heeh Hari bahasa Sundanya udah bagus encan. oh ya halus lah cukup lah segitu mah Bener. bener Mang Bun, hah sebenarnya urang mah bisa ngaramal. wah nu bener Nya, cing sok buktikeun nah mana melong we ka urang tuh tenang Bun. Engke urang disidik-sidik heula, ditempo-tempo heula. Kalem. geus nama sok kita laksanakeun urang hayang nyaho hasilna kumaha Kalem Bun. Urang geus di Tarawang ya. Sigana kehidupan anak Asbun teh aya di gua sorangan. wah bener pisan euy urang ge kadinya lumpatna oge pikiran urang teh asa hirup sorangan terus kumaha salanjutna Engke tenang Bun. Ulah dirurusu, engke urang terfokus. Ya, oh gitu nah sok atuh sok tuh sok ka Tarawang ya. Sigana blebekna aya hideng-hideng gitu. hidung da si lela mah bodas
Ya bun, Ah. kurang geus dirangkum kehidupan didinya. Iya. Najan ore tak-takan, Heeh. puyuh buntutan, Ah. mual ngajodoh jeung si Lela. Tepu. Tepu. Lurus tunyung. Mimiti na we hade sa tungtung na goreng.